Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salasuna ariye bab anu katilupuluh fi fadilati birril walidaini, nyarioskeun tentang keutamaan berbakti ka kedua orang tua. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi ari ridho Allah, ridho pangeran, fi ridhol walidi eta aya dina ridhona orang tua, wa suhtullahi sareng ari kemurkaan Allah, fi suhtil walidi eta aya dina kemurkaan orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru berbaktilah araranjeun abaakum ka bapa anjeun, yakni ka ibu anjeun oge, di mana anjeun berbuat baik berbakti ka ibu bapa anjeun, tabirrokum abnaukum, maka akan berbakti ke araranjeun saha putra putri araranjeun. Dumatak lamun boga budak noyod wae teu ngawaro ka urang sebagai orang tuana, gerak koreksi diri urang, bateuing urang oge henteu berbakti ka kedua orang tua urang, jadi we anak urang ge noyod teu ngawaro. Waifu sareng anjeun kudu berbuat ifah, maksudna ngajauhkeun diri tina berbagai dosa, terutama dosa jinah. Ulah sok tupat tempo ka istri anu lain temponana, ulah sok jelalatan tekaop nempo anu herang ditetepe, di mana anjeun bisa menjaga tina perbuatan eta ta'ifa nisa hukum, maka istri anjeun oge bakal berbuat ifah, bisa ngajaga dirina. Nah, jadi kan bisa saling mengkoreksi diri. Lamun urang boga istri ngan WA-an wae jeung lalaki sejen, bisa jadi urangna heula sebagai lalaki WA-an wae jeung awewe. Atawa ipnon sih pamajikan urang teh resep bae heureuy jeung lalaki sejen, boa-boa urangna oge sok resep jeung awewe sejen. Ieu hadisna. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu, saha jalma anu asup ka waktu isuk, terus eta si jalma teh ngabogaeun kedua orang tua, jeung kedua orang tua na teh ridho ka eta si jalma, au ahaduhuma atawa salah sahiji di orang tua na teh ridho, futihat lahu abwabul jannati, maka bakal dibukakeun pikeun eta si jalma panto-panto surga. Tapi sabalikna, waman amsa saha jalma anu asup ka waktu sore, walahu abawani sahitoni alaihi, sedengkeun eta si jalma teh ngagaduhan kedua orang tua anu benci ka eta si jalma, au ahaduhuma atawa salah sahiji ti kedua orang tua teh ngabenci ka eta si jalma, futihat lahu abwabu jahannama, maka bakal dibukakeun eta pikeun si jalma panto-panto neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalamu, sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunta fis salati,
di mana-mana anjeun nuju ngalaksanakeun salat ayin nafilati tegesna salat sunnah fada'aka abuka kemudian orang tua anjeun bapak anjeun ngagoroan fa'ajibhu maka anjeun kudu ngajawab wa in da'ataka ummuka fa'ajibha sareng upami anu manggilna teh ibu anjeun ge kudu ngajawab kana panggilan ibu anjeun. Upami urang nuju salat sunnah kemudian ibu atanapi bapak urang memanggil maka urang boleh memutuskan salat sunnah untuk menjawab panggilan ibu bapak urang dan memutuskan salat sunnah untuk memenuhi panggilan orang tua lebih utama daripada melanjutkan salat sunnah upami panggilan eta bener-bener sangat penting. Berbeda sareng salat wajib wa tahrumu ijabatul walidaini fil fardi haram menjawab panggilan orang tua dina salat fardu temenang memutuskan salat fardu mah sekalipun untuk menjawab panggilan orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adza walidayhi sajalma anu nganyeri ka kedua orang tuana au adza ahadahuma atawa nganyeri ka salah sahijina yadkhulil naro maka eta jalma bakal asup kana neraka. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillahi ta'ala kalawan nyarioskeun firman Allah ta'ala saur Allah subhanahu wa ta'ala kul carioskeun ku anjeun lil bari liwalidayhi pikeun jalma-jalma anu berbakti ka kedua orang tuana i'mal ma syi'ta sok geura perbuat ku araranjeun anu ku anjeun dipikahayang fa innallaha yaghfiru laka maka sanyana Allah bakal masihan ampunan ka eta si jalma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini ari berbuat bakti ke kedua orang tua kafaratun lil kabairi eta jadi penebus dosa-dosa anu gede. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man wado'a ta'aman thayyiban sajalma anu nyimpen makanan-makanan anu ararenak anu nararikmat fi baitihi di lebet bumina wa akalahu kemudian eta si jalma teh ngadahar kana eta makanan anu ngeunah duna walidayhi sedangkan ibu bapana henteu milu ngadahar kana eta makanan nikmat ya ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannati maka Allah bakal ngaharamkeun ka eta si jalma kana nikmatna makanan surga. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man bata syab'anan royanan sahajalma anu sare waktu peting bari kaayaan wareg sareng kaayaan seger maksudna teu kahausan wa ahadu walidayhi ji'anun au atosyanun sedangkan salah satu dari orang tuana kelaparan atanapi kahausan
hasyarahullahu yaumal qiyamati, maka Allah bakal ngumpulkeun eta si jalma di poe kiamat ji'anan wa atasyanan, bari kaayaan lapar sareng sangat kehausan. Walam yastahyillahu ta'ala min adzabihi yaumal qiyamati, sareng Allah moal isin moal ragu-ragu pikeun nyiksa ka eta si jalma di yaumal qiyamah. Nu matak sing hade lamun urang keur hirup senang, sing hade ulah sampai ka poho ka orang tua. Ya Allah ya Rabbi. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadahu sajalma anu ngangkatkeun pananganana liyadriba ahada walidayhi, pikeun memukul salah satu dari orang tuana, gullat siyaduhu yaumal qiyamati ila unukihi mashgulatan, maka bakal dibelenggukeun leungeunna eta si jalma di poe kiamat kana leherna bari kaayaan lumpuh. Naudzubillah min dzalik. Qalu, kemudian para sahabat naros, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, kumaha lamun aya budak neunggel ka kedua orang tuana. Qala, saur Kangjeng Nabi, tuqta'u yaduhu qabla ayyajuza 'ala sirat wa tadribuhul malaikatu, maka upami aya anak anu mukul ka kedua orang tuana, maka eta anak bakal dipotong leungeunna samemeh melewati sirat, sareng para malaikat bakal neunggelan ka eta jalma anu mukul ka orang tua. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan taufik ku Allah Subhanahu wa taala supaya urang sadayana tiasa berbakti ke kedua orang tua. Oge pamudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan kekuatan ke Allah Subhanahu wa taala pikeun membahagiakeun kedua orang tua urang, baik masih keneh anu aya di alam dunia atanapi orang tua anu tos teu aya di alam dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.